tasawuf putar atur bakti rangkana ayat tempat-tempat ngaruh. Pertama ruh jasmani di awak ieu nu kudu diatur adalah sodru geus eta mah urusanana syariat. Nomor kedua ruh rohani mulai kolbu tugasnya adalah ilmu toriko. Geus lamun urang nyaritakeun toriko berarti sasaranana kolbu. Ilmuna geus lain ilmu rurukunan deui. Geus lain nyaritakeun rukun wudu, rukun salat. Selain carita-carita nu kos kitu carita kolbu. Geus atuh aya pagawean kolbu. Cara-carana kumaha sakumaha kamari nu geus dijelaskeun ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Berarti ilmu batin jerona asma Allah anu diatur ku guru mursyid supaya per detik, per menit, per jam, per hari eta kolbu ngabogaan pagawean sehingga teu sepi kolbu teh tidak pagawean kos itu untuk menempuh alam malakut. Setelah jadi engke kolbu bisa nyaba ke alam malakut. Ari syariat mah nyabana teh ka murid. Abeh murid teh bungaheun asa ditalingakeun ku guru. Obrol haju guruna ngadongengkeun keur ngabangun pondok. Etalah syariat. Bantuanana we ujang supados lalancar sadayana. Raoseun ka kupingna tapi seneb kana jantung. Eta syariat eta pasti. Ieu mah salami mama ngabangun mah ke aya utusan mama ka dieu istiqomah. Persasi ka dieu wios eta mah bade kumaha ge. Sayana we ulah paksa dengan satungtung mama nuju ngabangun mah wayahna we. Wayah tu wayahna. Oh, kayak gitu lah. Masya Allah. Balik ke mama. Aing hirup kakarak leng-leng. Ondok aing posisi kene dirorodan ku mama we. Eta begitu syariat. Terus we sebab syariat putar atul lohir. Hayang bagus baju, hayang bagus kendaraan, hayang bagus imah, hayang bagus pondok. Iya lohir lah. Hayang jeung di kondisi-kondisi. Awak dage direka-reka kujana teh walah geus pohara buuk geus di Masya Allah kali kos gitu wae syariat terus masalah emang aya parentah nganu kitu mah jadi huru hara jadi bendu jadi senep jadi teresep sebab urusanana kahalangan ku eta. Ketika geus beralih urusanana kana kolbu, urusan zahir mah geus terabaikeun. Teu kaburu. Geus nu di urusan teh kolbu atuh ayeuna mah. Ku cara-cara petunjuk guru mursyid. Ketika rek sare naon anu diulin-ulinkeun ku batin datang karibna
gudang sare kudu kumaha sikapna dek di kamanakeun pikiran-pikiran urang supaya karasa kehadiran Allah istihdorkeun heula urang Gusti Allah. Jati eueuh ka aya teh horenganan nang Allah, geus aya teh horeng urang diurusan ku Allah. Sehingga sakitu urang bakal babalik ka Allah. Anu urang bakal balik ka Allah kunaon haju kurang teh dipikiran. Nu dipikiran teh urang mah nu rek ditinggalkeun kurang pang goblok-goblokna jelema eta. Liris nu lain kiai-kiai. Kiai nu lain kiai mah sanajan ka neraka ge kan pantes. Ya nu lain gel. Ai kiai makan ka neraka teu pantes. Engke didadahan ku muridna, "Kiai bade ka mana kok dirante?" Masya Allah. Cak muridna cak kiai na teh sia mah leuwih gede rante nanti aing. Tempat berjamaah. Nah, iyalah supaya urang leuwih berat ka Allah kalbu teh jadi urusan wal bisa. Wal bisa nah perang ngaranna mujahadah bagian ruhur wae. Nailah capek pagawean teh buncak Kangjeng Nabi ente baralik perang lah eta mah jihadul aswar. Aya jihadul akbar wa ma huwa. Nah jihadul akbar. Cicing be di imah tapi perang. Urang di imah teh perang. Perang di medan laga mah gampang. Trek dikeleh dek menang. Sakedeung waktu tapi jihadul akbar datang ka tutupul. Nah ieu mah lain lalaga kalbu diurus. Masya Allah. Di satu ayeuna namaku sang guru teh dijadikeun dinaon gitu dijelaskeun kerangka awak urang teh. Di sekitar kolbu teh horenganana ya lelembutan latifatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul qalbi latifatul aqbal latifatul nafas latifatul qalb. Eta lanu kurang dek diurusan supaya kolbu urang teh lempeng ka Gusti Allah. Allah teh aya nu teu pernah eueuh, Allah teh ningali teu pernah sare, Allah teh ngupingkeun teu pernah torek, Allah teh uningaeun teu pernah bodoh. Eta teh kurang lamun diaji mah ilmu tauhid teh babari malah didalilan make dalil mantiki segala rupa. Capek tangki fudoli ge caritakeun eta mah. Tapi horenganan barang kena musibah mah Allah na eueuh. Masya Allah. Iker jaritakeun wujud wah pahara tidak pahara baku ya pahara pembagian berikut dalil-dalil aklina wah hebat. Dalil wujudna Allah ta'ala adalah hudusul alam gesal alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis yuntiju al alam hadis. Geus satu lamun alam hadis berarti hadis teh aya nu nyieun berarti atuh kuari mah lamun alam anyar aya nu nyieun saha nu nyieunna geus dalil anyarna alam aya nu heubeul nu nyieunna teangan kurang sanggeusna ge teangan pasti ka Allah tuh. Ai dalil anyarna alam teh kapan berubah mata poe teh nu mantak robah supaya ulah disembah mata poe ke kapan ngomong nya teh Gusti abdi teh ieu teh keur di luhur surup ka handap sanggeus dihandap minta izin eta panon poe ka Gusti Allah minta izin deuk sujud ka Gusti Allah diri dan ku Gusti Allah mat panon poe teh sujud. Sanggeus sujud terbit deui engke di masyrik. Sanggeus terbit caang deui. Nyanana kan panon poe Gusti horenganan cacaang abdi teh dipake maksiat. Ngomong kan panon poe teh. Cak Gusti Allah coba atuh sorot ku sia saha bae nu maksiat geus puguh kafir mah sa Eropa, sa Amerika, sa Australia. Emang aya salian ti kafir nu maksiat puguh kiai Gusti. Panon poe teh laporan. Habib atuh loba Habib ge sarua.
di juru aya Gusti Allah waktu laporan teh ti panon poe di bulan panon poe teh abu Gusti abdi sosorot abdi teh dipake maksiat catatan terus kacatet laporan abdi aya di pondok mah ngomong teh aduh teu pernah taat teh mah laporan jan dek kuade ya Allah ya Rabb marukan kumaha atuh abdi ge jadikeun siksa bae cak panon poe teh ka jelema-jelema nu masih lain urusan anjeun teh maka dinya mah mane mah cukup nyorot lapor ya urang siksa mah teh urusan aing cak Gusti Allah keweng ke di akhirat teh mah tenang aya bagianna neraka teu kumaha ieu panon poe supaya ulah ya Allah ya Rabb ternyata lain bae kasorot ku abdi maksiat ternyata badu abdi teh diibadahan ku sebahagian manusia abdi teh diibadahan Gusti tah Jepang masinto ngaibadahan abdi cok atuh coba maneh ai diibadahan mah kaula ieu digerhanakeun coba tetep ibadah tante mantap digerhanakeun supaya ulah caang bae weh ngana masa pangeran gerhana bejakeun eta dalil gerhana teh ya bahwa lain pangeran masa pangeran hideung pancen heran bejakeun tuh nah ieu kabeh berubah tanda ajar tuh kan cabe ina mimiti kembang kemudian jadi mencenges anak cabe ngaranna mencenges nah lamun anak naon kara sapi ngaranna eneng ngabunding tuh padet jauh ya nama babaturan orang India meren tuh kan nah anak gabus ngaranna boncel nah anak betok ngaranna betik tuh kan nah iya cabe ngaranna mencenges tuh makana ya suka sekali-kali di Bandung atuh Masya Allah wari gagedean jadi cabe hejo nah kasorot ku panon pae koneng kasorot jadi beureum ai eta tina beureum hejona ka mana ayo sia leungit ka mana pang nanyakeun geus beureum di ala aja geus di ala dikebelkeun jadi coklat beureum ka mana lah tuh ulah riweuh-riweuh teuing eta robah ngaranna heulanan ke aya di makulat ieu mah sia kawin ka Sarwiti menang saminggu robah bobogana ya kan robah kan anu tadi nama rapat wari ban gara-gara sia eta nah eta kan robah anyar berarti eta kos kitu tuh bota goir teh nah berarti anu nyieun eta kos kitu nu nyieunna pasti Allah berubah haji menang 3 bulan mabok robah kan jadi gede kan beteungna ai gede susu mah biasa teman beteung gede anakan robah yo kan nah wari malah lakina geges umur 60 tahun lanap geus teu bisa diobatan overdosis aduh Masya Allah ngari ribet dunia doangnya namanya bentak lain teh hayang nyandung teh imkan ya mobil boga perusahaan boga ngan daripada iisin diwiwirang ke menang 2 poin teh balik mending nu aya bae dipertahankeun nah iya kolbu diutar diatur supaya kehadiran Allah karasa lain ku dalil kehadiran Allah ku dalil mah di mana dalilna eueuh lenyap tapi kehadiran Allah teh karasa nah ieu supaya karasa kehadiran Allah asa dideuleuh asa didengekeun asa dikanyahokeun ya kari tadeuk ngahadirkeun eta sehingga lamun geus hadir teh asana urang teh sorangan nu kadua Allah urang duaan nu katilu Allah urang limaan nu kagenep Allah nu sejen geus teu dianggap Allah urang jeung Allah kehadiran eta nah lamun teu diusahakeun moal bisa geus kurang diusahakeun sakumaha kamari
melalui tempat-tempatna, zikirna, jeung cara-carana Allah bakal mere. Perbedaan antara jelema nu ngurus kolbu jeung nu teu ngurus. Setelah diurus sakumaha sesuai jeung aturanana, ternyata kolbu hiru. Waribuhu hayatul qalbi. Ku ngalanggengkeun hudang ti peuting, kemudian orang salat zikir ka Gusti Allah sapoe dua poe, sabulan 2 bulan, satahun 2 tahun. Istiqomahan kurang zikir. Allah teh kapan teu pernah nundutan maha uninga. Allah teh teu pernah teu aya nu kidam jeung bako. Awalun bil ibtida wa akhirun bil intiha. Atuh geus urang teh dipandang ku Gusti Allah. Oh, anjeun teh istiqomah. Hakikatna mah padahal teh Allah. Ngan kulantaran encan usul ka Allah. Asa urang nu ka Allah ke geus usul, horenganan lain nang urang nang Allah. Mantak kabeh ge bi iznika wa bismika wa bi taatika. Kabeh bae geus dua bi kudratika wa bi iradatika layan qalbasar witina. Enggeus pokoknya aduh nirilik datang saya memboga kehebatan teh pakai lain melulu ayo guys kuari mah hirup hate teh ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb hirup hate ku sebab per detik teh mimiti nu kamari dicaritakeun zikir la ilaha illallah eueuh Allah teh aya horeng. La ilaha Allah teh illallah ayah horeng. La ilaha Allah teh illallah ayah horeng. Kitu amat zikirnya. La ilaha pangeran teh illallah ayah horeng. Zikir tapi isbat teh gos kitu karana. Lamun kurang teh diajikeun riweuh eueuh nya pangeran teh ayah. Eueuh ja pangeran teh aya dilempeng-lempengkeun geus lah. Eueuh sote tina pandangan mata hakikatna mah aya. Eueuh sote tina dedeleuan hakikatna mah aya. Eueuh sote tina rarasaan ja hakikatna mah aya Gusti. Atuh aya mah nu tadina ilaha eueuh tina dedeleuan pangdeuleukeun. Geus beda ieu makna tina makna nu biasa. Toiko ngaranna. Kan mantak ieu mah ngaji geus kudu diliwatan itu mah. Ngamanana geus beda. La ilaha ta'ala pangeran nu kadeuleuh horenganan. Hakikatna mah aya illallah Gusti atuh nu tadina teh kadeuleuh pangdeuleukeun atuh abdi. La ilaha wa pangeran nu kadenge Gusti. Ya hakikatna mah aya horeng pangeran teh mah nya nu aya teu kadenge pangdengekeun. La ilaha tu aya pangeran anu karasa Gusti. Ya hakikat mah aya pangrasakeun berbagai makna. Aya 100 makna tina la ilaha. Padahal hakikat mah aya. Nah, berbeda urang tadi nama ngamanan teh lama buda bihakin bil wujud illallah. Naik wari lantaran la maksuda. Tuh nu dimaksud ingat tuh Gusti Allah. Maksud didinya pangeran nu dimaksud teh ieu pangeran anu kudu supaya karasa kadeuleuh kadenge ku urang. Lantaran urang terus-terusan sesuai jeung aturan guru supaya nyuwun gede ge Allah ya Rabb deuleuh abdi teh ka makhluk bae. Coba atuh ku hari mah ka Gusti. Ya Allah ya Rabb denge abdi teh ka makhluk ka suara-suara makhluk. Coba atuh denge abdi teh ka Gusti ayeuna mah. Pamenta teh ka Gusti. Bapak ulu dimaksud diwadi Gusti. Tuh udah dimaksud atuh. Atuh abdi aya deuleuan ka mengkalahin Gusti mah berarti maksud abdi can tuntas. Gusti lamun dedengan abdi ka dedengan makhluk atuh dedengan abdi teh can anggeus. Atuh wiridan abdi lah maksudna teh deuk naon? Ieu mah ongkon rekat tapi maksudna dunia deuk kumaha coba? Masya Allah Karim disebut nama ahli tarekat tapi asalnya abah bae ka murid kudu diberkatan. Aing murid gak berkatan mah masalah ngan nyanan ulah hayang. Lah cenah mah bela diri bae kieu mah susah mah ka aing sok kitu bae. Aduh. Nah, bersihkeun ongkos tadi teh permasalahanna ngaji Quran teh kadangena duit ceramah teh duit lah cedah kitu mah aing mah moal ngaji Quran atuh lain moal ngaji Quran benerkeun hatena.
jangan ngaji Quran nama syiar. Aing mal ceramah cek ibu dole lah geus kieu mah geus sararieun. Atuh mal anggeus imah sia. Lain ulah ceramah nak benerkeun niatna. Ai ceramah nama jadi titah beligu ani walau ayat. Nah panyakitna anu kurang kudu dirobah dibener-bener lain haju mal ceramah atau lamun kitu ku kabehan teh kumaha tuh lain bener-bener siapa berkat terus bener we kos aing teh nyaho bae jeung babaturan retak ya gara-gara berkat emang aing teh nyaho silih ancem nyana beung babaturan cara silih ancem tolol. Ya Allah ya Rabb. Nah ya benerkeun lain ulah ngaji Quran di nurame, lain ulah ceramah, lain ulah ngaji, tapi lempengkeun hayu lalaunan sesuaikeun jeung balighu anni walau ayat. Balighu walau murrah. Hayu sanajan pahit terus. Nah, jadi pasti ceramah teh pahit sebab harapan. Ay harapan mah amis. Kos gitu. Ngaji Quran araramis lantaran harapanna gede. Tapi lamun ngaji Quran lillahi taala atuh pahit. Ngere ngajina ge nya dari pajaman auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal anu maot emang wal qur'anil hakim pajae anu maot muludan ge kos kitu banyak lah gawe tilok diberena naon gitu. Tah dibersihan Masya Allah karim hirup hate teh hirup nasa geusna hirup kumaha ieu bacarita singkatna bae sebab perjalanan nama berat kudu ngasingkeun diri ti makhluk pegat mimiti urang di kamar bae heula sorangan pegat jeung babaturan heula sementara mungkin 1 jam mungkin 2 jam kholwah ngaranna eta uzlah leuleutik majikannya beda kamar sebab keur teu butuh urangna ai keur butuh batu kadinya nya lagi aya aturan keur zikir butuh atuh zikir ge dipotong tolol tak kiai. Nah sageusna diurus hirup kan kolbu teh hirup Masya Allah mantak Kangjeng Nabi mere cara saha jelema anu ngaharinya hirup-hirup malaman Lailatul Aid. Nah ieu bakal dihirupkeun hate di mana-mana jelema hudang dina Ramadan hirup hatena eta hayang hirup hate teh ai hirup hate teh kumaha teu resep kana dunya hirup hate ngaran di mana geus teu resep kana dunya hate bakal hirup disingkir-singkirkeun karesep teh urang teh ongkos boros we gitu kos boros dicabut ponyon ninggalkeun dunia seakan-akan ku Gusti dikitu-kitu sanajan aya di sisi digigil teu ngaruh hirup berarti hati urang. Nah ieu mah keur carita lamun geus hirup kumaha wa musyahadatu balu karena bisa neuleuh fi alamil malakut ka alam malakut jadi dideuleun urang lantaran Gusti ulah dibere neuleuh makhluk Gusti bae ka Gusti atuh ulah dibere dedengan ka suara makhluk Gusti bae aku mah ngadenge teh Gusti ulah dibere aambean teh aambean makhluk bae hayang ambe teh Gusti. Ku Gusti Allah dibere sok geura singkapkeun ku Gusti plaja aya bahan nama di awak urang naon Nur Muhammad geus aya di awak urang nyingkapkeunana nu hese nur ilahi ku Gusti Allah geus aya di awak urang ngan nyingkapkeunana nu berat ge merangan nafsuna ketika urang bisa meranganana hakikatna ku Gusti Allah Nur Muhammad nu asli karasa ku urang jauh horegana sakumaha Kangjeng diisrokeun jeung di Mi'raj bisa ka Sidratil Muntaha atuh pan Kangjeng teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir
eta ayat kuki punoli geus dibulak-balik berang peuting hasilna Fortuner eta uswatul hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir coba nah uswatul hasanah nuturkeun ka Kangjeng sakumaha Kangjeng bisa ka Sidratil Muntaha atuh ai eta Uwais Kurni kapan nya nama ayun-ayunan teh hadapan aras. Ya Allah ya Rabb ari eta Kangjeng Nabi nyaritakeun saha nu kokolotrakan eta horenganan kapan Ki Bilal di sorga geus kokolotrakan atuh kapan teh Kangjeng Nabi teh kulama waduh ieu naon kitu ngaranna teh lamun dicandung teh ngaranna marah teh naon ngaranna cemburu lamun urang boga kabogo aju kabogo urang teh jeung ngarendeng jeung batur cemburu. Kangjeng Nabi kan kaki Bilal, aduh kulama ngarasa cemburu ceri Ki Bilal. Masa Tuhan cemburu ke abdi emang aya naon? Atuh kaula ngadenge suara kokolotrakan batiak maneh sorga kula cemburu ceri Ki Bilal. Duh, Gusti masa eta mah keur carita kunaon ku hebat-hebat Ki Bilal. Masa kokolotrakan di saya di ditu? Nu hiji deui kokolotrakan di neraka eta. Masya Allah. Nah iyalah musyahadatuhu fi alamil malakut. Ulah jauh-jauh Tuan Syekh Abdul Qadir ulah jauh-jauh Ibnu Athaillah anunya nama setiap saat hayang kapangijin Kangjeng Nabi teh yakzotan. Lamun urang maca bae dina biografi Abdullah bin Nuh nyana salila hirup di alam dunia nyaritakeun kapangijin Kangjeng Nabi yakzotan. Dina biografi Masya Allah karim urang lamun nyaritakeun Habib Lutfi lain lalaga jeung sebangsa-sebangsana. Nah eta lamun abuya kapanggih di Mekah ku muridna keur tawaf da kumaha coba geus kumaha lamun harita keur zaman Irak nyana kula kadenge ngadongengkeun malam Salasa bahwa nyana mantas di Irak ki kalepasan ngomong aja eureun nyana ge. Nah eta kan berarti lalakona dibawa rohna teh kudu dianterkeun ku awak pan urang mah mun hayang ka Banten roh urang awak urang kudu milu ka ditu anterkeun cak roh aing ka ditu naek kijang bawa bekal atuh jang dahar roh urang kudu dianter ku awak ajuna mah rahmat teh sabaraha awak nu mahal kudu ngadahar sao ngopi segala di ditu wadah geus macem-macem segala nanya jahe eta awak tolol diantar ku awak tuh kan emang siapa kok itu pagaweana iya ayang roh orang tahu na yang ke Mekah yang ke Banten yang ke tapi kudu diantar ku awak bangsa nu kitu geus teh kudu diantar ku awak nyaba ke Mekah awakna di dieu nyaba ke Madinah awakna di dieu ya karib nu kumaha coba eta kos kitu hanya ahli-ahli Allah lah nulis dibere rasa letik tama kakara ka Banten ka Mekah mah tuh kakara ka Madinah mah eta di alam eta mah tuh letik nah ieu bisa nyaba ka alam malakut coba nyaho ka daerah malaikat ya karim deuk kumaha coba dibedakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir ieu neuleuh ka alam malakut sakumaha neuleuh sorga ahli sorga, cahaya sorga, malaikat sorga. Kadang itu kuat coba. Udah kubahat tuh coba. Ngan tuh menang nyarita, sebab lamun nyarita batal. Dia mah keur dongeng ahli Allah kos gitu. Atuh kuari ge ayo meureun nunggus nyaba ka ditu. Di Hajjul Habib Rozak meureunana geus nyaba pajar sorga ku nyana horenganan keramat tunggak. Gara-gara nyapa ka ditu jana eta bergaining jeung Ahok nah pajar sorga bae ku jana ini sorga sakjana oh paul berenang salah jurusan nah iyalah aja bakal alam malakut asna musyahadatil jinan ngan teu nyararita bae Tijararita geus aya di alam eta teh Masya Allah karim ieu mah bagian kutub-kutub anu geus hayatul qalbi
anu kakara kurang bisa ka Banten, Jawa Timur, Mekah, Madinah, encan ka alam malakut Pak leuwih loba. Nya nangis menikmati alam eta. Ditambah deui bisunudkil batin min lisani, ngaraweco nya ngobrol jeung Allah. Ya Allah ya Rabb, tidak lisan. Wal mulahadatul asmail batin geus nikmat we nya mun maca Quran teh geus cukup saayat lantaran kehadiran Allah karasa, zikir kehadiran Allah karasa, maca tasbih kehadiran Allah karasa, teu kudu nyana nu maca ngadengekeun batur mata Kangjeng Nabi sering coba baca surat eta embungkeun sahabat teh tapi dititah ku Kangjeng. Coba kabelah dieuna ahli-ahli Allah jarang nu maca Quran ngadengekeun sarua. Dina ngadengekeun batur tetep nikmat teh kudu maca asal ngadengekeun. Masyaallah kabayang. Bahkan nyana nu maca mah teu nyahoan naon nu ngadengekeun mah ya Allah per huruf mah hirup. Satu huruf aya 10 eta teh bagi jelema nu ngamimitian kabelah dituna tambah sebab kehadiran Allah. Lamun Allah Maha Qadir, Allah Maha Baqo. Lamun Allah anu Maha Qadir Maha Baqo geus teu kauji ku urang, jamal kauji, urang dibere sesuatu nu moal kauji ku urang. Nah, coba lamun teh mah ieu pena naon gitu tatangkalan dijieun pena, laut dijieun mangsi, jang nuliskeun kemaha agungan Allah atuh muat sebab naon penah mah tina kayu hadis, laut mah tina cai hadis nu endeup ditulis Maha Qadir. Puguh ieu ge buatan anu Maha Qadir, moal kaburu moal muat. Nah urang kuari geus kaancikan ku Maha Qadir atuh kumaha Gusti Allah.